diturunkeun deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bismillah tawakkalna 'alallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila adhati nabil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa ahli baitil kiram. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi muallifil kutubil ladzina ta'allamna wa 'allamna mu'allafatihim khususan. Wa ila arwahi masyaikhina wa masyaikhina khususan. Nas'aluka Allahumma an ta'afana bi ulumihim naf'a mubarakan lana walidinika walinnasi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha, khususan ila arwahi abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina min jihatina wa min jihati zawjina khususan. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fini wali walidayya amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hijabaitikal haram wa ziyarata qabri nabiyikal karim alaihi afdhalus salati wat taslim fil afiyati wal afwi wal lutfi was salamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi ighfir li fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wali walidayya amin. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu mukhallaqatin. Ari ieu eta bab dina mertelakeun anu diciptakeun wa ghairi mukhallaqatin jeung anu henteu diciptakeun.
dina halaman 67 juz kahiji. An Anas bin Malikin kata piti Anas bin Malik radhiya muga mikarido saha Allah anhu ti Anas. Anin Nabi kata piti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngadauh Nabi kana lapad innallaha saestuna Allah azza maha luhur Allah wa jalla sareng maha agung Allah wakala eta masrahkeun Allah birrahimi kana rahim malakan kahiji malaikat yaqulu nu ngucap malakan kana lapad ya Rabbi nun pangeran abdi nutfatun takdirna hadhihi nutfatun ari ieu eta cai mani ya Rabbi nun pangeran abdi alaqatun takdirna hadhihi alaqatun ari ieu eta alaqah teh naon getih kimpel ya Rabbi nun pangeran abdi mudghatun hadhihi mudghatun takdirna mudghatun ari ieu eta daging kimpel Faiza aroda maka di mana-mana ngeresakeun saha Allah ayak dia kana yen nyampurnakeun Allah khalqahu kana bentukna itu ma firrahmi tulis khalqahu kana bentukna ma firrahmi perkara nu aya dina rahim qala tangadau Allah Qala tah ngadauh itu malakan anaha zakarun pameget am unta atawa istri syaqiyun naha anu cilaka am saidun atawa anu bagia pama maka eta sakumaha arizqu ari rizqina wal ajalu jeung umurna fayuk tabu maka dituliskeun itu madzukira mazkur zakar unta saki said rizku ajal fi batni ummihi dina beteung indungna itu ma firrahmi bab mertelakeun naha anu dina jero rahim teh rek diciptakeun atawa moal aya prosesna eta jadi jelema teh ti Anas bin Malik saur Rasul kieu innallaha azza wa jalla waqala birrahimi malakan saesuna Allah masrahkeun ka hiji malaikat dina rahim. Jadi rahim itu dijaga ku malaikat, teu diantep. Ku Allah dipasihan tugas teh malaikatna di dinya. Ketika dina rahim teh udunan bapakna crot teh misalna gitu nyimpen saham di dinya. Cek malaikat teh ya Robi nutfatun aduh ieu aya cai mani sagala ka dieu dina rahim. Laporan malaikat teh. Gitu. Nun Gusti geuningan selang beberapa waktu 40 poe kemudian Gusti ieu teh alaqah geuning jadi. Getih kimpel. Selang beberapa waktu 40 hari deui ya Robi mudghatun ayeuna geus jadi daging kimpel. Mudghah teh sacapekan daging kira-kira mun ente ngahuap daging itu sacapek mudghah teh kitu. Terus sagede peurup henteu. Leutik kitu mun ngadahar eta daging sakumaha teh sagayeman daging mudghah eta. Di mana-mana Allah ngaresakeun rek nyampurnakeun dedeganana malaikat naros. Gusti ieu teh naha jantenkeun pameget atawa jantenkeun istri. Hirupna teh calon jalma
pinarakaeun pisurgaeun cilaka atau bahagia sakumaha ukuran rizkina sepanjang umur sakumaha umurna maka dicatat sadayana nalika eta jalma urang teh keur aya dina patuangan nu jadi ibu takdir teh dina sarah hadis arba'in an-nawawiyah maka panaya opat aya takdir teh ma fi ilmi perkara nu aya dina panguningana Allah muarobah eta nu kadua aya ma fil lauhil mahfuz takdir nu aya dina lauhil mahfuz agenda kehidupan ku Allah dicatatkeun dina lauhil mahfuz ngan dina lauhil mahfuz mah aya kalana dicantelkeun aya kalana mualaq dicantelkeun kana sesuatu aya kalana henteu metak dina lauhil mahfuz mah kanya trobah eta Jaede umurna 50 tahun ngan aya catatan di dinya 50 tahun teh mun teu silaturahmi mun teu sedekah lamun sedekah silaturahmi amal soleh 60 tah katingali ku malaikat geuning 50 jaede can maot geuning 60 da eta make silaturahmi hakikatna mah eta teh naon dina ilmu Allah mah teu robah si jaede bakal silaturahmi si jaede bakal sedekah si jaede bakal amal soleh jadi 60 dina ilmu Allah mah teu robah ngan dina Allah mah bode robah teh robah menurut pandangan malaikat gitu tak dina Allah mah pun mah yamhullahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab yamhullahu ma yasha bisa wae ku Allah dihapus takdir teh sakarsana tiasa di wa yuthbitu diangerkeun tanu takdir robah mah dina lauhil mahfuz dina ilmu Allah mah teu robah ieu nu katilu aya ma fir rahmi takdir fir rahmi dina rahim ketika urang usia 120 hari pan malaikat teh naros gitu Gusti ieu teh Gusti geus jadi mudghah kalau teh erek rek dijadikeun manusia erek punten pameget istri bagia cilaka sakumaha rezeki sakumaha ajalna jika Allah teh ini teh kalau mahfuz tuh tanya wae salin tuh takdir dina lauhil mahfuz disalin ku malaikat teh aya catatan nya 50 tapi bisa uji 60 gitu tah jadi ciga robah teh eta teh menurut catatan malaikat gitu nunang ningali tina lauhil mahfuz geuning robah jaya 50 tahun teh can maot tak aya hadis naon man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsalahu fi atharihi falyasil rahimahu sajama yang jembar milik rizki panjang umur silaturahim tanuka opat aya saukul maqadir ngagiringkeun barang nu ditakdirkeun kana waktuna prakna gitu jadi aya opat hiji fi ma fi ilmillah takdir nu aya dina panguningana Allah dua ma fi lauhil mahfuz takdir nu aya dina lauhil mahfuz tilu takdir fir rahmi ayeuna keur dibahas teh ieu payuk tabu fi batni ummihi eta dicatetkeun nalika urang aya dina patuangan nu jadi ibu tah harita nang nyalin malaikat aya takdir teh saukul maqadir ilal waqti ngagiringkeun barang-barang ditakdirkeun kana waktuna prakna dina ilmu Allah mah marobah moal eta marobah lamun dina lauh mahfuz mah bisa robah sakur-sakur nu aya dina lauhil mahfuz kauninga ku ilmuna Allah tapi teu sakur nu aya dina ilmu Allah dicatat dina lauh mahfuz gitu. Di Kosada di dieu warung pasantren ngayakeun naon jualan air mineral sabarahan mun aqua gelas teh misalnya 500-an ya jadi itu nama dua sadus teh
12.000 jumlahnya 40 kayak tangna 300 perak gitu kan batina 200 didagangkeun bandrolan we 500 rupiah Rp 500 rupiah hiji mangsa da teu payu mun aya tetangga nu ngayakeun acara diborong ditawar geus 400-an lah dijual 400-an tuh bandrol teh teu berlaku nya bandrol teh teu berlaku nah bandrol mah 500 dijual 400 pangna di bandrolan aya na otak teh 500 teh tadi tenang mikir batina 200 ditak di bandrolan sabaraha ge 500 nang mikir terus mikir dicatatkeun we dina bandrol tapi kan 400 mah teh teu di bandrolan tapi keluar eta barang gitu ya alur pemikiran urang gitu teu sakur-sakur nu aya dina elmuna Allah dicatat dina Lauh Mahfuz nganu dina Lauh Mahfuz mah pasti kauninga ku ilmu Allah aya kalana dina Lauhil Mahfuz manaon takdir teh ditalek mualak gitu mualak disantelkeun kana sesuatu 50 mun teu silaturahim 60 lamun silaturahim gitu tah dina ilmu Allah mah bade silaturahim bade henteu tos kauninga gitu ai urang mah teu apa sugan teh mah lain nawar 400 rupiah gitu kan jadi hakikatna mah eta mah panjang umur tadi nisbatkeun kana paningalina malaikat teu dicatet dina Lauh Mahfuz padahal dalil qat'i mah fa idza jaa ajaluhum la yasakhiruna sa'atan wa la yastaq di mana datang aja mal bisa mundur mal bisa maju ainu tadi ku silaturahim geuningan bisa jadi nambahan umur sabenerna mah lain nambahan umur henteu anger ya umur mah sakitu sabenerna mah nambah teh pedah paninga malaikat ciga robah ciga tina 50 jadi 60 gitu jadi qat'i mana Quran eta di mana datang aja mau mundur mau maju hadis nu tadi mah ayeuna Sahih Bukhari jadi 24 halaman 48 asana gitu dalil silaturahmi tapi eta teh riwayatna riwayat ahad gitu kan maksudnya nu napi hadis eta teh Anas bin Malik gitu sok dina riwayat sanes ge pasti ningalina teh dinya teh pusatna teh ti Anas bin Malik gitu berarti hadisna hadis ahad eta gitu ngan cara ngagabungkeunana keterangan gitu sabenerna teu mundur teu maju ajal mah bener gitu mundur maju teh beda ningali karena ya catatan malaikat nang nyalin dina Lauhil Mahfuz seolah-olah robah dan Lauh Mahfuz mah yamhullahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab eta panjang umur maksudna barokah gitu ngamanana gitu jadi sebenarnya teu umur mah teu panjang teu pondok anger we sakitu eta ku silaturahim eta mah matak tambahan umur geuningan maksudna matak barokah umurna sakitu tapi seolah-olah panjang umur da loba kahadianana gitu bisa kitu ngamanana bisa deui panjang umur teh robah dinisbatkeun kana catatan malaikat nang ningali tina Lauhil Mahfuz disalin nalika na jero patuangan geuningan can maot-maot padahal dina ilmuna Allah mah eta teh dina pangoningan Allah mah da memang can waktuna maot sabab bakal silaturahim gitu 50 tahun teh can maot-maot da memang mau ka maot dina ilmu Allah mah da maotna 60 da si eta bakal silaturahim teu robah hakikatna mah henteu kitu tanu mawi nalika usia opat atanapi 120 hari sok aya we acara di urang manaon 4 bulanan ngadua gitu. Ngadua dalilna eta dina hadis arba'in ge aya nya naon teh inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan terus mithla dzalika tsumma yakunu summa sumanan yursalu ilaihil malak fayangfuhu fihir ruhnya eta sanyana penciptaan aranjeun itu dina beuteung indung teh 40 hari cai mani 40 hari naon ciga tadi naon getih kimpel 40 hari daging kimpel 120 hari teh
tos 120 hari maka karena naon sumayur salu ilaihil malak diparentah malaikat tadi kirim malaikat fayafuhu fihi ruh terus malaikat naon niup ruh nate dina makom jami itu makom arwah sabab ari ruh mah di zaman baheula ge di kawit Nabi Adam nepi ka umat akhir zaman dina makom arwah mah sama itu. Bareng ka dunia nu tartib. Anjeun jeung bapak jeung aki keur jadi arwahna mah bareng di ditu mah. Di makom jama atau makom arwah kan ku Allah ditaros alastu bi rabbikum. Diinterogasi kabeh. Nah kami lain pangeran aranjeun kabeh serempak kompak sapaduan suara ngajawab bala syahidna kan tenan we abdi nyaksi Gusti teh pangeran abdi metak pangheulana huruf nu diucapkeun ku manusia keur jadi arwah huruf ba metak bismillahirrahmanirrahim diawali ku huruf ba sabab ba teh eta huruf nu pangheulana diucapkeun ku urang di arwah teh ditu teh di makom arwah teh loba arwah teh maka malaikat teh dipiwarang ku Allah nyanak arwah ciga dina naon tuh ieu teh naon teh oh pergi ngadonan wajid maka tel badag nyerek jin wajid cokot arwah nanti tidinya ibarat nanti katel eta tina kuali itu kan diabuskeun we kana bungkusna beda-beda aya bungkusna cangkang jagong pan aya nya aya di naon aya cangkang jagong pan ari wajid itu mah teh naon cililin mah pan ku cangkang jagong nih cangkang jagong aya kertas wajid aya ku daun cau aya teh arwahna teh dicokot di ditu tina katel eta teh nya tina makom arwah teh diasupkeun tah bungkusna nu beda mah kuringna mah teh ditu akur kurungna beda kurung PRT-eun kurung PRW-eun gitu barupa kurung piluraheun eta kurung pi jenderaleun eta barupa kurung dinyata urang ngadua teh 4 bulanan teh eta tidinya ngaduana cenah sok aya acara 7 bulan aya dalil aya eta dina surah Al-A'raf ayat 188 gitu so aya geuningan di lemburnya 7 bulanan nu mana teh kisah Nabi Adam eta a'udzubillahi minasyaitonir rajim huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah Allah itu nu ngadamel aranjeun min nafsi wahidah tina jiwa nu satu urang teh asalna ti Nabi Adam wa ja'ala minha zaujaha tuluy Nabi Adam kesepian nya ku Allah dijadikeun bojo dijadikeun rencang tina tulang iga Nabi Adam dina kayaan Nabi Adamna teu sadar cabut ku Allah hiji tulang iga belah kiri mentak antara kanan jeung kiri nu lalaki eta teh beda hiji eta teh mun teu salah nu kanan mah 18 nu kiri mah 17 sabab dicokot hiji dijadikeun pi aweweun gitu supaya naon dijadikan batur lias kuna ilaiha supaya tentrem Nabi Adam nanti kesepian falamma taghassaha hamalat hamlan khafifa tatkala Nabi Adam ngajima ka Siti Hawa terus hamalat ngandung Siti Hawa hamlan khafifan kalawan ngandung nu entengnya sabulan 2 bulan gitu famarrat bih berlalu waktu-waktu eta karena kasiti Hawa falamma asqalad da'awallaha rabbahuma falamma asqalad da'awallah falam asqalat tatkala berat kandunganana ngaran berat mah geus monoyot 7 bulan 8 bulan gitu kan da'awallaha rabbahuma maka Adam Hawa ngadua ka Allah ngadua naon lain ataitana solihal lanakunanna minasyakirin andaikan Gusti ngadatangkeun ka abdi turunan anu soleh maka abdi tangtu bersyukur tan wawi dipahami ku urang-urang falama asqalad da'awallah teh ketika kandungan berat ya 7 bulan sok aya we acara 7 bulan tong sok ngababari ngabidahkeun coba. Jadi intinya mah urang teh naon ngaduakeun diduakeun minimal urang teh minimal sepanjang hirup dikliungkeun ku tatangga minimal 4 kali. Hiji keur dikandung aya nu 4 bulan aya nu 7 bulan.
Kadua nalika lahirnya ngariung tetangga. Nu katilu nalika rek kawin mun resmi kawinna gitu oge lain di RT keun lain. Eta teh pan dikumpulkeun tetangga ngadua kaopat rek maot gitu. Rek maot nalika maot gitu maot. Eta pan dikumpulkeun ku tetangga dianterkeun namanya init sorangan gitu kan. Nah gitu hadirinnya. Jadi mukhalaqah wa giri mukhalaqah teh kitu. Bahkan dina riwayat sanes mah kieu ketika cai mani teh kitu tepi kana rahim, cerot kana rahim. Dicepeng ku malaikat teh kieu. Gusti jadi gentong itu jadi kan mun cek entong tengorkeun kana rahim jadi getih. Hede ka ditu nanti kitu. Hede didinya gara-gara gagal bangkar eta teh tengorkeun ku malaikat eta teh. Jadikeun entong teh kalau teh lah tengorkeun mah gitu. Jadi we getihan. Bahabu fadli istiqbalil kiblati. Nah, eta dina syarah hadis arba'in an-nawawiyah karangan Imam Nawawi lain heureui beda lain ditengorkeun ku malaikat teh aya dina syarah hadis arba'in an-nawawiyah. Hadis arba'in 40 kan karangan Imam Nawawi eta syarah nu tadi eta ditengorkeun mun teu jadi gentong tentu teu jadi alungkeun kana rahim jadi we getih. Lain heureui eta teh lain make ilmu eta ngobrol teh. Babu fadli istiqbalil kiblati. Ari eta bab dina martelakeun padilah madhab kiblat. Halaman 8 hiji na saya bori meta. An Anas bin Malikin katampi ti Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ngadau Anas kana lapad qala ngadau sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana lapad umirtu diparentah kami an uqatila kana yen merangan kami annasa ka manusa anu musyrik. Putut ayat nomor hijinya al musyrikin annasa al musyrikin kamanusan musyrik hatta yaqulu sehingga yen ngucap nas kana lapad la ilaha illallah ayat putut nomor 2 ma'a Muhammadir Rasulillah atau ma'a Muhammadur Rasulullah lapadkeun ya ma'a Muhammadur Rasulullah nama ma'a Muhammadin Rasulullah ma'a Muhammadur Rasulullah sarta lapad Muhammadur Rasulullah lapadkeun we. Fa idza qalu maka di mana-mana ngucap nasha kana itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa sallu sareng salat nas salatana kalawan seperti salat urang sadaya wastaqbalu sareng madhep itu nas qiblatana kana kiblat urang sadaya wadzabahu sareng mencit nas zabihatana kana pepencitan urang sadaya faqad hurrimat tahnyata diharamkeun alaina ka urang sadaya naon dimauhum ngocorkeun pirang-pirang getihna nas make ngocorkeun ulah kieu naon dimauhum pirang-pirang getihna da inu diharamkeun mari hukum moal cumantel kana barang gitu. Hukum itu bakal cumantel kana pagawean. Jadi lain kieu, faqad hurimat nyata diharamkeun alaina ku urang sadaya non dimauhum pirang-pirang getihna. Lain ngocorkeun getihna. Sabab ari hukum itu adalah khitabullah al-mu'ta'alliqu bi af'alil mukallafin, lain bidzatil mukallafin. Ai daging anjing haram teu? Nyanto itu daging anjing haram teu daging bagong itu haram teu ente nu haram ngadahar daging anjing ngadahar daging bagong pan hukum mah cumantel kana pagawean lain kana zat al mutta wa huwa khitabullah al muta'alliqu bi af'alil mukallafin lain bidzatil mukallafin mentak di dia faqad hurimat alaina naon dimauhum lain pirang-pirang getih tapi naon dimauhum ngocorkeun make ngocorkeunana pagaweanana naon dimauhum ngocorkeun pirang-pirang getihna itu nas wa amwaluhum jeung nyokot teu make nyokot pirang-pirang hartana nas illa bihaqiha kajaba kalawan hakna itu amwal
Wa hisabuhum sareng ari hisaban nas alallahi eta tetep ka Allah. Bab mertelakeun padilah madhab kiblat, maksudna orang muslim gitu. Salagi salatna madhab kiblat. Sebab daya zaman baheula ge aya salat madhab kiblat ngan kiblatna lain Ka'bah, anu kiblat Yamamah, kiblat Syamiyah, kiblat Yamaniyah, Dzulkhulasah teh nu ku Jarir teh geuning harita. Diserang gitu zaman kapungkur. Saur Rasul teh Jarir, nah nyedek berbuat sesuatu nu menyenangkan teu ka kami. Naon si Rasul? Itu Dzulkhulasah. Naon Dzulkhulasah teh kiblat tandingan gitu kan. Kiblat zaman baheula gitu. Disebut kiblat Yamaniyah atau Syamiyah. Ti Anas bin Malik radhiyallahu anhu, saur Rasul, kami diparentah ku Allah merangan jalma musyrikin. Anas sedinya teh nas anu musyrikin. Sehingga maranehna ngucapkeun la ilaha illallah berikut Muhammadur Rasulullah. Di mana-mana eta manusia musyrik geus sahadat, maka faidza qaluha maranehna ngucapkeun dua kalimat syahadat masuk Islam. Salat seperti salat urang nu 5 waktu. Madepna ge madep ka kiblat, kade bisi madepna ka mana? Madepna ka Baitul Maqdis, da Yahudi mah ka Baitul Maqdis gitu kan. Kiblatna lain Islam berarti Yahudi mah da sanajan misalna sok salat tapi kiblatna beda. Geus pasti eta mun kiblatna lain ka Ka'bah, lain ka Mekah mah geus pasti di luar muslim ya pasti. Kajeting sok salat madepna kadinya nya salah. Mencit seperti pemencitan urang, naon nu urang sok dipencit ingon-ingon sasatoan eta. Sami marehna ge sok mencit. Daya kalana seperti dina ajaran sapali ajaran Hindu mah pan sapi itu sato anu dianggap suci kan teu meunang dikumaha. Teu meunang digawekeun, teu meunang dipencit aya. Ieu mah seperti urang mencit ucing tara nyetara marehna domba osok-osok gitu. Hayam osok dipeujit sami. Maka berarti aya titik sama gitu. Orang musyrik teh geus Islam ayeuna. Maka haram kurang dikocorkeun darahna, haram kurang diambil hartana. Kecuali aya hak, aya sangkut paut sareng dima jeung amwal. Tapi lamun si eta maehan menyawayahna we kudu dikumaha? Kudu dikisos. Oh eta mah teu naon mun dikocorkeun darahna ge da eta mah si eta aya bihaqqiha. Hakna itu dima wa amwal gitu. Maja domirna kullun minad dima wa amwal. Si eta geus muslim haram kurang dilukai tapi da maling eta mah. Oh ari malingna saukuran saparapat dinar mah geus tepi kana nisab. Nya dipotong tangan. Nya eta kan bae illa bihaqqiha eta. Tapi selagi teu ngalanggar undang-undang agama, teu ngalanggar undang-undang aturan-aturan Islam, nya ulah dikocokkeun darahna, ulah dipaling hartana. Eta mun jama kafir asup Islam tuluy we ngabunuh, nya bunuh deui. Tuluy we ayeuna maling, nya meureunna dikocorkeun naon diteuk-teuk leungeunna lamun teh cumpon syaratna. Eta di akhirat kumaha? Nya eta mah wa hisabuhum 'ala Allah. Nya eta nganana ka Allah dan ku Allah dimaafkeun nya meureun salamet. Mun ku Allah teu dimaafkeun nya meureun kana neraka heula. Tapi awal akhir maka surga daya imanan dina hate. Imanan. Tan mawi teu meunang urang ngabunuh ka jalma nu geus ngucapkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ulah sok dikupur-kupur. Kantos kajadian eta dina naon dina Bukhari ke jilid 3 halaman 58 mun akur halaman. Usamah bin Zaid incu angkat Rasul teh gitu kan. Ku Rasul diutus beserta sahabat ka naon ka tanah Huruqah. Dikeun nyerang jama kafir. Didinya diserang waktu subuh, serangan fajar gitu kan. Gerilya itu subuh gitu kan. Kafir pan karek harudang mun subuh teh taribra keneh gitu. Serangan mendadak pan didinya. Maka kocar kacir teh. Saur Usamah bin Zaid, kami jeung orang Ansor ngudag hiji jalma ngaranna Mirdas bin Amir Al-Padaki. Sajenah Mirdas bin Amir Al-Padaki.
Udah nepi ka terdesak. Ngucapkeun manehna la ilaha illallah. Aya orang Ansor mangantep ari ku kami mah bunuh we kunaon ku tumbak tubleskeun. Eta dugi ka Madinah pas uih teh digeleneng ku Rasul. Kunaon maka dibunuh? Saur Usamah teh Gusti Rasul si eta maca la ilaha illallah teh pedawe berlindung supaya teu dipaehan. Saur Rasul ulah kitu. Nepi ka digeleneng eta. Saur Usamah bin Zaid mah hayang teuing kuring asup Islam teh lain memeh poe ieu. Ame teu kageleneng gitu. Rasul terus-terusan ngegeleneng. Aqotal tahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Naha kotal tak ngabunuh anjeun hu kasih Mirdas ba'da ma qala la ilaha illallah. Sabada Mirdas bin Amir al-Padaki ngucapkeun la ilaha illallah. Nah, jadi mengucapkan syahadat itu tong naon tong dibunuh. Hukuman Islam secara zahir gitu. Masalah hati mangkewe wa hisabuhum 'alallah bagian Allah. Babu taswiyatis sufufi. Ari ieu eta bab dina martelakeun taswiyatis sufuf. Ngaratakeun pirang-pirang jajaran. An Anas halaman 132 ieu lamun dina Bukhari ngacelok tadinya tina 8 hiji langsung 132 mun akurah halamanana. An Anasin katampi ti Anas radhiyallahu anhu radhiya muga mikarido sallallahu Allah anhu ti Anas amin. Qala ngadau Anas kana lapan ukimat di komatan naon as-sholatu sholat. Fa aqbala tuli madep alaina ka abdi sadaya sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajihi ku wajah Rasul. Faqala maka ngadau itu Rasul aqimu kana lapad aqimu. Kudu ngalempengkeun aranjeun kabeh sufufakum kana pirang-pirang jajaran aranjeun kabeh. Watarosu jeung kudu rarapat aranjeun kabeh. Fa inni maka saestuna kami aro eta ningali kami kum karanjeun kabeh min waro idhahri tina satu kangen tonggong kami. Ratakeun jajaranana, rapatkeun jajaranana. Saur Anas ketika dikumandangkeun qomat la ilaha illallah tah bade salat teh Rasul sok marios heula jajaran. Faqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajihi. Madep ku wajah. Oh, berarti madep ku wajah mah henteu ku awak berarti nya. Di lain upami ningali memahami hadis ieu berarti faqbala biwajihi teh anger we kieu. Tinggal heula gitu. Lain berarti kieu berarti nya. Tapi mun pami dipahami tina mana zahirna ieu hadis faqbala teh biwajhihi henteu bibadanihi. So Rasul aqimus sufufakum lempengkeun barisan aranjeun wa taraso sok rapetkeun lempengkeun jajaranana jeung rapetkeun. Sabab pa ini aroku min waroi dhahri kami ningali karanjeun ti satu kangen tonggong kami. Ieu Rasul mah tiasa ningali ti tukang. Tiasa. Lempengkeun rapetkeun ngan lain rapatna berarti kudu naon? Kudu padepet-depet dah harudang gitu nya. Nu normal we rapatna gitu. Rapat pisan gitu. Kapan hareudang aya salat kudu husu, pan hareudang mah mal husu gitu. Anger ngan intina ulah carang. Tuluy rapat teh naon? Rata rapat teh ukuranana tak-tak urang jeung tak-tak batur. Kaki urang jeung kaki batur naon? Adek teh. Sabab aya kalana golongan jalma anu diudag teh suku batur. Tak-tak mah teu aya. Sok aya salat di satu golongan diudag suku teh, kurang eser pun lompat teh kan itu. Aya ban. Geus kieu teh gitu tah. Urangna belah dinya. Wah, kieu salat teh. Ya mun kieu mah naon? Moal rapat, suku rapat, tak-tak. Mun tak cek ulama pikir tinggal Nabatul Muin. Posisi urang naon? Nalika berdiri teh kira-kira kaki teh sajengkal antara kanan dan
dan kiri sajengkal, lamun kaki sajengkal kanan dan kiri pantes engke mata kaki teh bakal sama jeung naon jeung tak nya sok di dieu saurang deui itu kaki kira-kira sajengkal bari lurus depan lain kieu dita aya ka ieu kieu kan itu si naon teh si ramo teh lurus nya lurus nu biasa gitu sajengkal. Jadi si jari-jarina ka kiblat. Si jari-jari teh ka kiblat. Kira-kira sajengkal. Kecuali istri meureunnan kitu nya rada rapat teh naon eta. Bisi molongo teuing angin badag ngaheot ngoriweuh. Tanya jadi itu kira-kira sajengkal. Mun kira-kira sajengkal maka tak bakal sama gitu. Ketika jeung babaturan kayak di dieu teh nya rapet teh bener gitu. Rapet teh bener. Sabab aya kala jalma ngudag teh suku batur gitu. Embung da urang oge ditincak eser kan udag deui gitu aya. Gitu ayanya aya. Aya. Karek dialajar agama semangat ibadahna tinggi. Tapi tetap kudu dikoreksi ilmuna. Kurang kumaha berjamaah nama diajar semangatna luar biasa. Make kaos anu nalika ruku sujud keur sujud eta bobokong katingali padahal orat itu antara bujal jeung tuur karunya sok aya pan di Inggris mah gitu nya di Inggris sok aya sok budak ngora semangat ibadahna tinggi itu teh apa salat alhamdulillah diapresiasi pondok awal waktu berjamaah ngan make kaos teh kanapna make jin lepis teh nalika sujud dah pan ari ngaran-ngaran kaos bakal merang gitu bakal kalur katarik ketingali we naon teh salempakna teh kan padahal aya orat teh antara bujal jeung tur wayana si bujal mah kudu naon dugi ka dieu katutupan solusina kudu make kaos dalam atau si celanana kaluhurkeun luhureun naon luhureun bujal tapi kan henteu teh jadi sok karunya gitu diudagna padilah ilmuna heula ilmuna heula sabab beuh ilmu mah nyamah ditarima gitu tong makana sah tong kana ditarima sah ge moal jadi kadinya heula kudu entak nu kamari gini Saur Umar bin Khattab no tafaqahu qabla an tusawwadu ngaji heula fikih ngaji heula bab agama memeh anjeun jadi seorang tokoh gitu. Sebab mungkin mus jadi tokoh patamna hukum al unfah anil akhdhi miman dunakum. Mungkin aya gengsi jadi hoream belajar ka jalma anu derajatna sandapeun anjeun. Diudag-udag kaki teh gini. Sok aya. Ya dijelaskeun bahwa kitu teh kaliru gitu maksudna teh. Sabab lamun ngudag kaki engke si ieu marap si naon ieu si tak menyamalkeun nak moal kalau kumaha ge sok kaki ngajegang nya tak moal nya kieu rapat kita mun kieu mah insyaallah bari lain rapat-rapat amat dah reudang salat manger kudu khusyuk di antara nu matak teu khusyuk teh nya teh henteu pati pasiksa teuing pangna ulah carang bisi aya setan ngilu di dieu nya ngagoda gitu kan fa inni arakum min wara'i dhahri kami ningali kalian di belakang tongong kami aya kalana Rasul tiasa ningali dari belakang jadi lamun zaman marengkol teh katingali ku Rasul gitu aya sing disiplin katingali aya spionan spionan eta katingali ti tukang mentak ieu salah satu dalil pikeun ngadebat orang Mu'tazilah gitu anu ingkar kana ningali Allah di akhirat teh badina juara tauhid aya teh bet nanti anu wa minhu ayun dorobil absori nanti lakin bila kaifin walan hisori tina sapali jaiz akli teh tiasa ningali Allah di akhirat lakin bila kaifin taya pertingkah kumaha lakin bila kaifin walan hisori teu karingkes teu aya di depan di belakang luhur handap ceuk Mu'tazilah pan ingkar manehna ingkar naon karena tiasa ningali Allah di akhirat ya lamun ningali Allah berarti aya kemungkinan pahareup aya kemungkinan ningali teh Allah teh dihareupeunana maka dina kitab naon ya
Fathul Majid upami telepat mah. Teu berarti ningali kudu pahareup-hareup, da Rasul ge tiasa ningali ti mana? Ti tukang fayni arakum min wara'i dhahri. Wae cek logika mah mun urang ningali ka Allah berarti Allah teh aya hareupeun urang. Berarti kan mustahil Allah aya di hareupeun urang mah. Maka orang-orang Mu'tazilah ingkar karena ningalin Allah di akhirat. Da lamun ningali Allah di akhirat pasti moal henteu pasti muwajahah, berhadap-hadapan, nah di luhureun urang, di handapeun urang. Katingali ina pasti diharap cekali sunnah yang teu berarti otomatis gitu daya ningali ti tukang. Kanjeng Rasul ge fa ini arakum min wara'i dhahri mun telepat mah dina kitab Fathul Majid mun telepat Fathul Majid ge dua eta teh kade pahili deui bisi cek ente penasaran meuli Fathul Majid aya Fathul Majid nu sejen eta Fathul Majid yang lain aya Fathul Majid tauhid nu kitab kuning aya Fathul Majid nu sakieu eta bodas bukuna lain eta lain nu dimaksud pan aya Jalaluddin aya Jalal lain aya Jalal yang lain kan gitu nya eta tafsir ti mana ente apa kana mah Jalaluddin si eta mah Jalal lain gitu kan urang mah Jalaluddin Mahali Jalaluddin Suyuti disebut tafsir Jalalain si eta mah da tafsir Nabi Roi ku otak sorangan maka disebut lagi tafsir Jalal yang lain. Babun ari teh hiji bab ju'ilat dijadikeun liak pikeun kami naon al ardu tanah atau bumi masjidan kana saperti masjid. An Jabir bin Abdullah katampi ti Jabir bin Abdullah qala ngadau Jabir kana lapad qala ngadau sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibere kami homsan kana 5 perkara lam yu'ta nu teu dibikeun hun lam yu'ta nu teu dibere hunna kana homsan saha ahadun hiji jalma qabli nu tetep ahad samemeh kami maksud ahadun qabli teh minal anbiya gitu para nabi kapungkur hiji nusir tu tegasna ditulungan kami biru'bi ku dipikasieun ku musuh masirota syahrin dina jarak tempuh sabulan wajuilat jeung geus dijadikeun liak pikeun kami naon al ardu bumi masjidan kana saperti masjid wa tahuron jeung kana anu suci atau kana alat sesuci mana fa ayyuma rajulin maka anu mana bae hiji lalaki min ummati ti umat kami adrokat eta manggihan hu kasi rajul naon as-sholatu salat fal yusalli tafek salat rajul dua fa ayyuma rajulin tilu wa uhillat jeung geus dihalalkeun liya pikeun kami naon al gonaimu pirang-pirang gonimah walam tahilla sareng teu halal gonaim li ahadin pikeun hiji jalma qabli nu tetep ahad dina samemeh kami para nabi kapungkur opat wa utitu jeung dibere kami asyafaata kana syafaat wa kana sareng bukti san eta nomor 4 wakana sarang bukti nomor 5 sahaan nabiun nabi yub'atsu eta diutus nabiun ila qaumihi ka kaumna nabi khossatan barina tangtu wa bu'itsu jeung diutus kami ilan nasi ka manusa ammatan barina umum bab mertelakeun bahwa bumi itu dijadikan pikeun Rasul jeung umat Rasul kana seperti masjid dina pada bisa dipakai salat dina pada suci. Saur Jabir bin Abdullah hiji sahabat Jabir dongengna kapan dina jilid kadua mah aya anjeunna gaduh onta boyot perang tinggalin wae mogok eta onta Rasul lungsur disogok ku Rasul abrut-abrutan onta paragi nyebor dia pakai perang
motor bektu meureun keluaran 70 dipakai balapnya meureunnan mogok wae ari tos kitu di sagok kurosum abrut-abrutan naon teh ontana rusuh gitu Jabir bade ka mana geus kawin acan parantos geus ieu kaparawan karana abdi mah ka karanda kunaon teu kaparawan Rasul kaparawan ku anjeun bisa dioconan pamajikan bisa ngoconan ka anjeun bakar areuwas malam pertama teh da can aya pengalaman Gusti sanes teu hoyong abdi teh naon gaduh rai alit keneh cek sapalih riwayat genep cek sapalih salapan pedah pun bapak saha Abdullah teh ya nalika perang Uhud pan pupusna teh enjing perang Uhud wasiat Jabir wayahna nya bapa mah sigana bakal payuna maot enjing teh. Pupuh jeung nya perhatikeun adi anjeun. Cek sapalih mah salapan, cek sapalih mah genep. Tah abdi teh Gusti Rasul alasan eta. Jadi lamun nikahna ka parawan deui meureunan boloho hungkul di bumi teh. Urusan hungkul ari kitu mah pan ka janda aya pengalaman gitu kan. Lebih baik rokok cap kuda rasa sengit rasa lada lebih baik kawin ke janda luarnya sempit dalamnya lega berenang gitu. Oh hari kitu mah alesanana tuh bener hari kitu lain cek Rasul teh ieu rek dijual moal onta kan tenan we Gusti Rasul nyasok pake heula engke canak ka Madinah dugi ka Madinah bade ka masjid cuk Rasul atuh salat heula atuh Gusti perjalanan sok cang-cang heula terus Rasul miwarang ka Bilal pikeun memberikan beberapa keping uang emas dinar dibayar gitu kan dicanak wih deui teh teu lami teh dipanggil deui Bilal panggil Jabir cek Jabir heuwas ari teh sigana onta teh dipulangkeun deui cilaka ya ai si horeng teh naon saur Rasul teh Jabir ontana jang anjeun mere duit jang anjeun onta jang anjeun bener ibarat mun bahasa urang mah kado kawin teu bebeja beuneunan gitu ku Rasul kado beuneunan gitu eta Jabir bin Abdullah eta salintas tentang Jabir saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utitu khamsan lam yutahunna ahadun qabli kami dipasian ku Allah 5 kaistimewaan nu eta 5 perkara teu dipasikeun ka seorang pun para nabi sebelum kami. Mana nu 5? Hiji, nusirtu birraqbi masirata syahrin. Kami dibere bantuan ku Allah ku ayana dipikasieun ku musuh dina jarak sabulaneun jarak tempuh. Misalnya kieu, lamun jarak tempuh ti dieu make kuda sabulan ka mana? Ya ke Papua ditempuh sabulan mah mun make kuda. Misalnya contohna aya lah contohna. Tah lamun aya musuh di Papua ngadangu Rasul aya di dieu, sieun karek ngadanguna hungkul. Di mana Nabi nu sanes mah teh kitu. Jadi Nabi itu gaduh wibawa sehingga ditakuti ku musuh ketika mendengar Nabi aya di hiji daerah anu lamun ditempuh teh jarakna sabulanan. Ieu kisah terjadi sapertos dina kejadian Raja Heraklius teh. Ketika saha Abi Sufyan perjanjian damai Hudaybiyah kan perjanjian Hudaybiyah eta antara Quraisy jeung Rasul terjadi gencatan senjata selama 10 tahun nya dina mangsa eta Abu Sufyan jeung CS-na 30 urang dagang ka Sam. Kalaresan di Sam Kaisar Heraklius penguasa Romawi keur aya keur dinas di daerah Ilia. Ilia teh Baitul Maqdis. Ilia teh Palestina. Diinterogasi we diutus gitu dan diulem ditanyaan ku Heraklius melalui jubirna juru bicara juru terjemahna saha di antara kalian anu nasabna paling deket jeung Muhammad ngacung Abi Sufyan ka payun diinterogasi gitu.
sabada beres interogasinya panjang kita dina jilid 1 mah ti kawit halaman 8 lebih ke halaman hadis halaman 10 panjang kisah eta. Di akhirna kieu si Heraklius teh ngobrol pain kana matakulu hakon andai kanu diucapkeun ku anjeun bener ditanyaan diinterogasi beberapa sabaraha belasan pertanyaan dijawab anu terus ditanyaan jawab cek Heraklius andai kan anu dijawab ku anjeun tadi bener maka fasayamliku maudi'a qadamayya hataini maka eta Muhammad teh bakal menguasai bumi nuker dipijak ku kami nu ieu pasti menguasai Palestina awal akhir andai kan Muhammad nu diucapkeun ku anjeun teh itu memang anjeun ngobrolna jujur itu nabi akhir zaman pasti menguasai tanah kami anu ieu wa qad kuntu a'lamu annahu kharijun saya geus apal bahwa naon bakal datang nabi akhir zaman bari lain ti golongan Yahudi kharijun orang luar orang asing nyata orang Arab udah biasa mati naon Bani Israel gitu lam akun adzunnuhu annahu minkum saya apa orang asing pasti nu jadi nabi akhir zaman ngan teu nyangka sugan teh lain dulur anjeun falau anni alamu anni akhlus wilahi lamun teh mah kami nganyahokeun yen kami bisa tepi ka Muhammad lata hasamtu liqa'ahu yakin kami bakal maksakeun manggingkeun Muhammad walau kuntu indau lagosaltu an qadamihi lamun kami deketeun manehna yakin bakal diwasuh sampeanana singkat cerita kadituna kayak komentar teh Abi Sufyan teh komentar Abi Sufyan keur kafir keneh hari tahun kagenep Hijriah mah dari Abi Sufyan masuk Islam ketika Futuh Mekah tanggal 20 Ramadan tahun ke-8 Hijriah gitu. Itu Abi Sufyan pernah Futuh Mekah ieu mah tahun kagenep perjanjian Hudaybiyah keur kafir keneh kitunya tah hampir-hampir Heraklius asup Islam ngan para menterina ninggalkeun rek kalabur soak nu akhirna cek Heraklius ya kami medang nguji hungkul moal asup Islam geus hampir-hampir komentar Abi Sufyan kieu nalika diusir Abi Sufyan teh diusir da keur riweuh di para menteri itu kan bisikan nyahoan kariweuh dapur ku orang luar gitu diusir Abi Sufyan jeung CS teh saur Abi Sufyan ka babaturanana harita keur kafir keneh laqad amiro amrubni Abi Kabasah innahu yakhafu maliku Bani Asfar agung euy geuning tentang urusan si Ibnu Abi Kabasah budak Abi Kabasah ari Ibnu Abi Kabasah teh landihan orang Quraisy ka Rasul pedah Rasul diasuh ku saha ku Halimah dia ari caroge na Halimah teh saha Abi Kabasah mentak Rasul kurang Quraisy sebut Abi Kabasah budak Abi Kabasah teu nyangka ceuk Abi Sufyan si eta budak Abi Kabasah Muhammad teh teu nyangka di dieu mah boga pamor euy di luar negeri mah laqad amiro amru bin Abi Kabasah innahu yakhafu maliku Bani Asfar raja bule ge sieuneun raja bule ge sieuneun sedangkan jarak di Mekah ke Baitul Maqdis itu kan perjalanan mun ku onta mah 2 bulanan Isra Mi'raj teh pan di Masjidil Haram nugi ka Masjidil Aqsa kan perjalanan onta sabaraha 2 bulanan tah gitu ieu mah Rasul dibantu ku Allah sehingga musuh teh sieun ka Rasul dina jarak tempuh sekitar 1 bulan. Di mana Nabi nu sanes mah teu aya eta. Hiji eta keistimewaan Rasul. 2 wajuilat liyal ardu masjidan wa tahuran dijadikeun pikeun kami bumi itu jadi seperti masjid. Maksudna setiap bagian bumi nu mana bae sah dipakai sujud asal teu aya najisan gitu di mana ketika orang-orang sebelum kami para nabi nu kapungkur ibadah teh khusus
naon dilanggar atau di gereja tuh bisa di imah aya khusus rumah ibadah. Kami mah umat kami di mana wae teu kudu resmi salat masing di jalan gitu naon ari teh najisan sabab wajuilat liyal ardu masjidan bahkan wa tahuron. Masjid itu suci, maksudnya teh bumi itu suci, bisa dipakai alat suci. Pan tayamum ge bisa kunaon tayamum ku taneuh gitu. Teras fa ayyuma rajulin min ummati adrokatu salat fal yusolli nu mana we pamageti umat kami manggihan waktu salat di mana we tunungan tosan ka rumah ibadah gitu. Di mana we sok da bumi na ge suci salat di mana we bisa asal eueuh najisan di dinya. Nomor katilu wa wilat lial gonaim dihalalkeun pikeun kami mah gonimah anu mana walam tahilla li ahadin qabli samemeh kami mah umat-umat kapungkur nabi kapungkur gonimah itu haram. Sehingga engke dina kitab non Sahih Bukhari jilid kedua halaman 182 gonimah umat kapungkur mah dibakar datang sunu gitu kan bakar hangus tuh menang di lapang pahat ai umat rasul pan bisa nu kamari tadi jelaskeun gonimah teh sabaraha dibagi 5 4/5 jang nu ngilu perang rintuyanana kumaha runtuyanana 3/5 jang pasukan berkuda 1/5 anu teu berkuda 1/5 deui dibagi 5 gitu kan mun 5 miliar teh 4/5 4 miliarna jang saha jang ngilu perang runtuyanana tatartibanana nu ngilu perang make kuda make kendaraan mah 3/5 3 miliar kah bagikeun anu teu make kendaraan mah teu make kuda 1 miliar berarti 1/5 na sesa 1/5 mun tina 5 miliar berarti 1 miliar bagikeun sabaraha 5 pan kamari dijelaskeun mana nu 5 teh hiji ka rasul mun aya lamun teu aya karena masolihul muslimin kamaslahatan muslimin nu kadua kadawil kurba bani Hasyim bani Muthalib katilu ka yatim kaopat ka miskin kalima ka ibnu sabil berarti 200 juta anggaranana tah di rasul mah umat rasul halal tapi umat baheula mah henteu dibakar umat baheula mah kayak dina Bukhari jilid 2 halaman 182 wa utitu syafaat kami diberi syafaat nu khusus nyata naon paling besar adalah syafaatul udma bahkan dina kitab Is'adur Rafiq pamitelepat sarah Sulamut Tafiq itu langkung ti 20 syafaat rasul teh langkung ti 20 aya dina sarahna aya nomor kagenep aya syafaat eta teh ai syafaate naon ari syafaate sualu fi'lil khair ari syafaat eta menta midamel kasayan wa tarkil dharri jeung ninggalkeun kamadaratan anil goer tinu sejen ala sabilid doroati kena tepan jalan DP ari syafaat teh pang mentakeun kahadean pang naon pang nolakeun kamadaratan tinu sanes jang nu sanes gitu ciga naon syafaat teh kieu mun anjeun cicing di mana di sisi laut tuluy aya jalma anu ti kerem nah aya jalma anu ti kerem eta nu ti kerem teh gugupay ka anjeun anu keur nongkrong di sisi laut lain jang ditulungan ku anjeun eta teh supaya anjeun teh laporan ka sah ka tim SAR da puguh ge ente teh bisa ngojai meureun gitu ka ade nulungan anu ti kerem entena teh bisa ngojai atuh korban dua ngariweuhkeun gitu jiga naon nyalametkeun zaman ka setrum gitu lain dicabak atuh beureunan jadi paeh kabeh gitu kan gugupay gitu tah urang teh anu disebut nyapaatan teh mana tah urang anu aya di sisi laut ngenta kahadean ka tim SAR jang si itu teh eta namina syafaat urang butuh pertolongan rasul unjukan ka Allah jang urang ta rasul teh
ngenta sahabat ngenta pembelaan syafaat gitu. Qala ngadauh Sanawawi Imam Nawawi asyafaatu ari syafaat satu aqsamin eta 5 pirang-pirang bagian cek Imam Nawawi. Mun dina Is'adur Rafiq mah pami telpat langkung ti 20 syafaat Rasul tidak. Ieu we di dieu. Awal hari nu kahiji tina khamsah mukhtasatun eta nu ditangtukeun binabiyina ka Nabi sallallahu alaihi wasallam ka Nabi urang sadayana sallallahu alaihi wasallam wahia sareng ari itu syafaat al-irohah eta nyalsekeun min haulil mauqifi tina pakewuh mauqif watulil wuqufi jeung tina lilana cicing wasaniyatu jeung aya nu kadua fi idkhali qaumin eta tetep dina ngasupkeun hiji kaum al jannata ka surga bi ghairi hisabin kalawan tanpa hisaban wasaniyatu jeung aya nu kadua wasalisatu meureun eta teh jeung aya nu katilu asyafaatu eta nyapaatan li qaumin ka hiji kaum istaujabu nu narima misti kaum annaro kana neraka warabi'atu jeung aya nu kaopat man eta tetep dijama dahola nu lebet man annaro kana neraka minal mudnibin nyatana ti pirang-pirang nu berdosa wal khamisatu jeung aya nu kalima syafaatu eta syafaat fi ziyadati darajati dina nambahan pirang-pirang darajat fil jannati di surga li ahliha pikeun ahlina itu jannah. Saur Imam Nawawi syafaat Rasul aya 5 nu pertama tangtu ka anjeunna ieu mah moal aya di Nabi nu sanes nomor hiji mah nyaeta naon nyalsekeun tina pakewu di alam mauqif jeung tina lila cicing jalma teh kapan kita didagukeun di mauqif teh teu aya keputusan di Allah cicing di dinya kapanasan di naon di udag di gigireunana seuneu gitu kan nu ditincak hamparan perak ibaratna gitu pan panas diantep ku Allah teh diantep teh aya keputusanna naon sehingga cek kafir teh ya Allah kieu teuing mah abdi teh geus kana narakakeun meh tereh gitu samaruk naraka haneut kuku samaruk haneut kuku padahal leuwih ripuh bani ku ripuh ku diantep teh sok di naon atuh digantung kumaha sok ente pugu-pugu ditolak atuh mungeunnya ditolak teh ditarima teh pan ieu eta teh kieu teh geus tolak atuh pan gitu beneran ku Allah tidak antep kasugakeun teu kana nerakakeun henteu di dinya pan rariwah jalma teh budak-budak neraka lari semua orang man gitu nya dikejar api neraka minta tolong dan syafaat nanti Nabi Adam pun berkata buset kasihan delu meureunna gitu kasihan delu karunya teuing ujang anaking boro-boro nyapatan bapak ge keur rieut ente bapak ge bingung kapungkur gaduh kalepatan walaupun lain dosa sabenerna dan Nabi mah diismah diriksa. Tadi saat hareta kitu Rasul nyuhunkeun widi ka Allah naon supaya diputuskeun gitu kunaonana eta jalma-jalma nu teu puguh teh sehingga puguh statusna napi surgaeun pinarakaeun pan bogoh sidang ku Rasul salama genep jam gitu kan pan beres eta teh jalma tina pakeuh jeung cicingna lila cicing teh kasapaatan di dinya teh jiga jalma ngantri ieu teh ngantri sembako tapi can dibuka gitu naonana kantorna teh misalna teh ieu teh puguh ieu teh moal erek-erek gitu kan sing puguh erek-erek moal mun moal di calana deui meureunana gitu sing puguh meureunana gitu teh tah di dinya aya syafaatul udzma nu kadua syafaat teh ngalebetkeun kaum ka surga tanpa hisab. Sabab aya kuotana geus pinuh eta mah kuotana geus sabaraha 70.000 pingpinan Abu Bakar masuk ka surga tanpa hisaban. Ari Umar bin Khattab masuk ka surga teh masih kena dihisab sabab anjeunna jadi danruna jadi komandan regu jalma-jalma anu nampa buku catatan teh di tangan anu katuhu Umar bin Khattab. Nu 70.000 mah geus saep kuotana harita ge
Aya jam pan ujukan ke Rasul Gusti Rasul abdi lebetkeun hoyong doakeun abdi yang 70.000 masuk surga tanpa hisaban. Ukasah bin Mihsan pami telepat meda teh. Ku Rasul kan didoakeun. Aya zaman nu latah hiji deui sahabat Gusti abdi ga teh doakeun. Ah qad sabakoka ukasah si Rasul. Beak jatan hiji deui kuotana teh geus kapileulaan ku ukasah teh. Tah tapi kahareup mangke bisa saja di akhirat sarjan kuotana geus naon? Geus beak tapi bisa ditambah kuota bisa wae tah eta nu kadua syafaat. Nu katilu syafaat Rasul teh nyaeta nyampatan kaum nu kuduna kana neraka. Tapi langsung ieu mah langsung ka mana? Ka surga padahal berdosa bisa wae. Tapi adi kafir mah moal. Paling ge syafaat Rasul ka kafir mah naon? Syafaat Rasul ka kafir mah ngentengkeun siksa di mana? Dina neraka. Moal matak jadi ka surga moal. Contoh nu ka karaos kaalaman ku Abi Thalib. Saur Abbas teh Gusti Rasul na anjeun bisa mere mangpaat ka amang anjeun teh Abi Thalib. Pan tukang ngabela eta teh. Bisa anjeun teh ngabela memberikan sesuatu nu mangpaat. Naam saur Rasul. Huwa fi dohdohin minan nar walaula ana lakana fi darkil asfal minan nar. Betul saur Rasul. Kami bisa mere mangpaat ka Abi Thalib. Manehna aya di neraka anu deet. Andaikan teu aya syafaat kami, manehna yakin aya dina neraka nu paling jero kerak. Mana deh? Abu Jahal Abu Lahab. Anu pernah naon ngamerdekakeun amat nu ngaranna Suwaibah. Kitunya karena bungah ku lahirna Rasul, akhirna Suwaibah ngenenan Rasul. Dinenan Suwaibah teh Rasul teh ku Suwaibah. Nu akhirna Abu Jahal Abu Lahab maot kaimpenkeun dina Sahih Bukhari aya ku sapalih keluargana nyata Abbas bin Abil Muthalib. Ditaros menang naon anjeun sabada maot. Cek Abu Lahab kami teu meunang kahadean. Sabada ninggalkeun arajeun kecuali kami dibere minuman ti dieu. Nah, tina dedeklok antara curug jeung jempol. Sababna bi'ita qati Suwaibata. Ku sabab kami ngamerdekakeun Suwaibah. Tuh jadi aya syafaat eta ge. Aya naon syafaat? Rasul ngentengkeun eta mah ngentengkeun naon? Ngentengkeun siksaan. Lain tina neraka dikasurgakeun mah mungkin di surga aya zaman kafir mah mungkin. Ngan dina neraka dientengkeun. Idza kana hadza kafiron ja'a dzammuhu wa tabat yadahu fil jahimi mukhallada ata'annahu fi yaumil itsnaini daima yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada famadhannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masruron wa mata muwahida. Abu Lahab teh jalma kafir nu datang panyacadna leungeun dua na cilaka langgengna dina naraka. Langgeng dina tiap Senin dientengkeun siksaana pedah bunga kulahirna Kangjeng Nabi anu mulya kumaha sangka hiji hamba nu sapi nu umurna anu bungah ku nabina nu maot bertauhidna. Dina kitab I'anatul Talibin juz 3 bab 25 aya di dinya. Ta eta jadi nyapaatan fi man dakhalan nar minal liqaumin istaujabu an-nar kuduna masuk neraka heula aya syafaat jadi tetulus. Kaopat pi man dakhalan nar minal mudhibin teh nyapaatan di jama masuk neraka ti golongan jama-jama nu berdosa
karena neraka sia eta dijahit ku Rasul bisa. Mun kafir tina neraka dientengkeun ku Rasul ngan kafir mah moal dijahit ka surga. Nu kalima mah nyaeta syafaat dina nambahan derajat ahli surga. Geus puguh di surga asal kelasna gitu ekonomi jadi VIP beneran gitu. Tapi kan ekonominya di surga bukan lumayan. Asal di surga biasa jadi surga Firdaus misalnya. Itu ayat 5 di dasar Imam Nawawi. Saterasna wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassatan. Hiji nabi di zaman kapungkur diutus itu khusus ka kaumna. Bani Israel weh henteu ka bani nu sejen. Nabi-nabi baheula mah kitu. Bahkan Nabi diutus ka Bani Israel ketika awit pertama Nabi Musa, terakhir Nabi Isa. Antara Nabi Musa sareng Nabi Isa 70.000 teh para nabi teh diutus ka Bani Israel teh. Para nabi teh kitu diutus teh ka dinya we ka kaumna, tapi wa bu'itsu ilan nasi ammatan. Kami mah diutus ka manusia seluruhna. Rek kafir, rek muslim, kabeh salam dunia diutus ka dinya. Kitabus sholati ari eta kitab dina mertelakeun salat. Qala ngadawu Ibnu Abbas kana pad haddatsa nyaritakeun ni ka kami Abu Sufyan Abi Sufyan fi hadits Hiraklin dina cerita Hiraklius dan ieu teh tadi. Qala ngadawu Abi Sufyan kana lapad ya'muru marentah Muhammad na ka kami yakni ngamaksud Abu Sufyan an-nabiya ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bis salati kana salat wasidqi jeung jujur wal afafi jeung kariksa. Bab mertelakeun salat. Sori Ibnu Abbas Abi Sufyan keur kafir keneh cerita dina hadis tentang Hiraklius teh gitu. Dina jilid hiji halaman 8 nepi ka halaman 11 tadi. Di antawis pertanyaan teh orang tanya hiji-hiji lah coba. Ditanya Abi Sufyan teh. Cek Hiraklius. So karep anu rumasa dulur jeung Muhammad. Abi Sufyan kepayun. Nu sajen itu Kang, mun Abi Sufyan ditanya ngabohong sebut teh bohong gitu Abi Sufyan teh ulah kagok. Siap. Nu kahiji teh pertanyaanana kieu cek Hiraklius melalui juru bicara. Rek ngetes ieu teh bener teh Muhammad teh bisi isu unggul gosip unggul. Gitu. Cek Hiraklius teh kaepa nasabuh pikum. Pertanyaan kahiji, eta Muhammad nu ngaku jadi nabi akhir zaman teh kumaha nasabna di antara kalian? Cek Abi Sufyan jawabna kumaha? Si eta teh nasabna mah alus, turunan alus. Hiji nanya ke nasab. 2. Pahal qala hadzal qaul minkum ahadun qattu qablahu? Apakah aya sebelum Muhammad seseorang anu ngobrol siga Muhammad ayeuna? Tegasna ngaku jadi nabi. Aya teu? Sameme Muhammad aya jalma di Arab nu ngaku nabi aya teu? Qultu la cek Abi Sufyan teu aya. Karek Muhammad unggul ngaku jadi nabi teh. Nemean. Katilu. Pahal kana min abaihi min malikin? Apakah di antara karuhuna aya nu jadi raja? Sugan akina nunina terus buyut bau jang kawareng udah siur terus galeng urang kalau terus ka ditu istilah turunan cek Sunaban gitunya itu terus galeng segala kan. Apakah di antara para bapak-bapak anak didinya aya anu naon nu jadi raja? Cek Abi Sufyan teu aya. Orang mulia tapi teu aya nu jadi raja. Nu kaopat fa asrafun nas yattabiuna amdu apaum ari pengikut Muhammad teh jama-jama nu mulia atau nu lemah. Cek Abi Sufyan teh nyaeta nu lemah nu marulia mah henteu. 5. Ayaziduna am yankusuna, apakah pengikut Muhammad setiap hari semakin bertambah atau berkurang? Cek Abi Sufyan nyaeta nu riweuhna mah ena teh keur nambahan ena teh. Ya keur kafir kan Abi Sufyan teh keur perjanjian Hudaybiyah tahun ka-6 Hijriah gitu kan. Asup Islam putuh Mekah 20 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Ya keur kafir keneh. Pertanyaan ka-6, pahal yartaddu ahadun minhum sakhitatan lidinihi bad ayyadkhula fihi. Apakah aya zaman murtad ketika mengikuti Muhammad karena kecewa
Aya teu? Eta cek Abi Sufyan teh teu aya. Semakin bertambah nu murtad eta menjadi riweuhna mah. Oh. Nomor ka-7, apakah arajeun curiga ka Muhammad memeh ieu? Curiga teu Muhammad tukang ngabohong? Cek Abi Sufyan sabenerna mah henteu teu pernah. Ngan pedah duka kita. Ngan anu geus mempan si eta mah kasebut lagi al-amin gitu kan. Kepercaya teu pernah. Pertanyaan ke-8. Apakah Muhammad pernah hianat, cedera? Cek Abi Sufyan nya sepanjang ieu mah can pernah. Ngan duka da ayeuna teh keur perjanjian damai. Ngan duka teu duka ngalanggar duka moal ayeuna mah. Ngan geus mah tara cedera Muhammad mah. Ngan ayeuna mah duka sabab kami keur karek anyar keneh haneut keneh ngayakeun perdamaian perjanjian Hudaybiyah. Ngan duka ayeuna mah. 8. Salapan. Apakah aranjeun sok perang jeung Muhammad? Maksudna naon sok perang teh bermusuhan gitu jeung Muhammad aranjeun tadi lembur. Nya bermusuhan. Nomor 10. Kumaha perangna? Cek Abi Sufyan kieu perangna mah silih ganti, kadang abdi meunang, kadang abdi eleh. Muhammad gitu. Abdi meunang na perang Uhud. Da eleh Muhammad mana perang Uhud mah abdi mah eleh na perang Badar gitu. Eta pertanyaan nomor 10 gitu kan. 11. Mada ya'murukum ai Muhammad nitah naon ka aranjeun? Maka cek Abi Sufyan Muhammad teh nitah ubudullah wahdahu wala tusyriku bihi syai'a. Kudu ibadah ka Allah, ulah musyrik saeutik oge, watruku ma yaqulu abaukum, ninggalkeun perkara nu sok diucapkeun ku karuhun-karuhun. Wa ya'muruna bis sholati wasidqi wal afafi wasillati. Muhammad marentah ka kami hiji kana salat, 2 jujur, 3 kariksa, 4 nyambungkeun silaturahim sesuai jeung dina hadis ieu ponok eta mah. Dina eta caritana teh panjang nya ti ditu aslina mah ya di ponok we gitu. Naonna cuplikanana beureunh gitu. Jadi mun ngadongengkeun mah kudu ngarujuk kana halaman 8, halaman 8, halaman 10. Bahwa kitabus salat ngajelaskeun tentang salat bahwa saur Ibnu Abbas Abu Sufyan keur kafir keneh cerita ka kami tentang cerita Heraklius nu keur ngainterogasi teh ya dengan pertanyaan sabaraha tadi 11 pertanyaan. Ketika ditanya marentah naon Muhammad teh nyaeta nitah salat, nitah jujur, nitah kariksa, mun Bukhari mah eta hiji deui eta teh wasilati jeung nitah nyambungkeun babarayaan. Babu wujubi salat fi thiyabi wa qalillahi ta'ala khudhu zinatakum inda kulli masjid wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabatil lana fi dinina. Tawassalna bi ta'allumi, tawassalna bi ta'limi, antarzuqanal wasi'a wa antarzuqanal amana. Abdi tawasul ku pangaosan, abdi tawasul ku pangurukan, mugi Gusti ngarizqian kajembaran keamanan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasalukallahumma al-ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus
amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.